Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang diajar tentang tanda kekenteng. Naon tanda kekenteng teh? Tanda kekenteng teh lamun bahasa Indonesia nama tanda kutip tanu kieu. Ieu tanda kutip lamun bahasa Indonesia lamun bahasa Sundana tanda kekenteng. Tanda kekenteng. Ari tanda kekenteng kaasup salah sahiji tanda baca. Aya 5 kagunaan tanda kekenteng. Nu pertama, tanda kekenteng dipake ngapit cutatan langsung tina omongan. Mun geus karumpul saur emang, ini berarti kalimah langsung karena ada tanda kekentengnya. Nomor 2, tanda kekenteng dipake ngahapit judul guguritan, sajak, karangan, jeung babuku lamun ditulis dina kalimah. Lamun judul guguritan, judul sajak teh biasana make tanda kekenteng. Ieu judulna Laut Kidul. Coba bacanya. Memeh dibukukeun sajak bulan jeung laut teh kungsi dibuat tina majalah. Ieu judul. Karena dina kalimat jadi make tanda kutip. Katilu, tanda kekenteng dipake ngahapit istilah ilmiah anu acan dipikawanoh pisan atawa anu miboga harti khusus. Nu katilu teh untuk menghapit istilah ilmiah. Istilah ilmiah nuansa, terus balabahna. Nu kaopat, tanda kekenteng, tanda kutip teh tanda kekenteng panutup nuturkeun tanda baca anu mungkas catatan langsung. Ceuk indungna, kade atuh urangna sing ati-ati. Nu kalima, tanda baca panutup atawa kalimah atau bagian kalimah ditempatkeun tukangan tanda kekenteng anu ngahapit kecap atawa pakeman anu dipake dina harti khusus. Budak eta sok dilandi si toet. Terus nu kadua contohna, manehna sok disarebut pahlawan, dirina sorangan teu nyaho naon sababna. Terus larapkeun tanda kekenteng kana kalimah di handap ieu. Iraha sumping ti Bogor. Nuning nanya ka leunceukna, yang mana yang harus dipakein tanda kekenteng? Tanda kutip yang mana? Yang harus dipakein tanda kutip yaitu apa yang dia ucapkan, apa yang dia tanyakan. Yang dia tanyakan, yang nuning tanyakan itu kan Iraha sumping ti Bogor. Berarti yang Iraha sumping ti Bogornya ini pakai tanda kutip. Terus sajak si leungli karangan Sony Farid Maulana. Sajak si leungli. Judul sajak make tanda kekenteng. Judulna teh nyaeta Si Leungli. Nu katilu, Jang Uwen sok dilandi si tiang listrik peda jangkung. Nu ieu sarua pisan jeung nu nomor 5 tah. Lalandi teh si tiang listrik, lain berarti budak eta teh ciga tiang listrik, tapi dilandi tiang listrik karena jangkung. Nu kaopat, ceuk indungna kade luak liuk heula meuntasna. Nu disebutkeun ku indungna naon? Nu dibejakeun ku indungna teh kade luak liuk heula meuntasna, berarti yang ini. Ceuk indungna mah karena dia yang ngomongnya indungna, gak usah pakai tanda kekenteng. Yang penting itu apa yang diucapkannya.
yang diucapkan. Yang pakai kenteng itu yang diucapkan. Guru teh sok disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nomor 5 teh sarua jeung lalandih pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti nu ieuna eta tentang tanda kekenteng. Lanjut deui. Kecap saharti. Mah kenging henteu ade ulin karerencangan. Kecap ulin dina kalimat di luhur sarua hartina jeung ameng. Kecap ameng mangrupa lemesna tina kecap ulin. Ta ari ulin mah kasar, ari ameng mah lemes lembut. Jadi kecap ameng jeung kecap ulin teh mangrupa kecap saharti atau sinonim. Nah, yang saharti itu sinonim. Kalau yang ini kecap sabalikna yaitu antonim. Kuring diuk dina korsi, didin nangtung deket panto. Tanu hiji diuk, nu hiji nangtung. Kan ini berbalikan ya. Kalau diuk itu sama artinya dengan calik. Nah, kalau diuk lawan artinya itu nangtung. Nah, iya aya tugasna. Terus ieu nyusun paguneman sarua wae ieu pagunemanna tentang tanda kekenteng tadi. Terus halaman 46. Ngawangun kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Burina nanya ka barudak. Tos rengse PR bahasa Sunda. Nomor 2. Burina nanya ka barudak. Yen PR bahasa Sunda teh geus rengse. Kalimah A disebut kalimah langsung lantaran nuliskeun omongan batur dina wangun kalimah tah. Cek ibu naon anu pake tanda kekenteng teh kalimat langsung. Ari kalimah B kaasup kalimah teu langsung lantaran nyaritakeun deui omongan batur dina wangun kalimah wawaran. Dina kalimah teu langsung kalimah henteu dihapit ku kekenteng. Tuh nu henteu langsung mah henteu make kekenteng. Ibu kasih contoh. Abdi bade jajan heula. Ieu kalimah langsung berarti diganti ka kalimah teu langsung. Kalimah teu langsungna berarti kieu. Kan abdi bade jajan heula ceuk Dani. Berarti lamun kalimah henteu langsungna ya langsung ya. Maaf, D-nya besar. Ini kalimah langsung. Lamun kalimah teu langsung nah ya Dade. Jadi Dani ngomong koma yen manehna bade jajan heula. Nah, ini kalimat langsung, ini kalimat teu langsung. Terus ayeuna contoh anu ieu. Robah kalimat teu langsung dihandap jadi kalimah langsung. Akbar nyarita yen manehna teh urang Jawa.
Nah, ini kan kalimat teu langsung karena nggak ada kekentengnya, tanda kutipnya. Jadi lamun arek di tanda kutipkeun di kalimat langsung teh tinggal cari mana yang dicaritakeunnya, mana yang diucapinnya. Nu diucapkeun teh kan manehna teh urang Jawa, berarti akbar orang Jawa. Nah, ini yang diucapkannya, koma ceuk saha, ceuk akbar. Gitu. Tinggal ngarubah lamun anu kalimat langsung make teh kekenteng terus ceuk saha, lamun kalimat teu langsung kudu aya tulisan ngaran jelemana ngomong yen. Nah, kalau mau ganti ngomongnya nanti bisa diganti nyarita, bisa diganti nyebutkeun. Mudah-mudahan paham nih ya kalimat langsung sama kalimat teu langsung. Nah, kitu tugasna nu halaman ieu 40 genep 47 tinggal dilanjutkan. Ditulis di buku tulis, diupload ke Google Drive. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.